My friend, my brother, everybody, come here. Come on. Hadirkan semua faksos. Please sit down behind. Huh? Antri di belakang. Behind. No. I want here. Jantung aing keur ngalamun pukul dunungan anu neungeul ngadoneungeul aing ngalamun udah maneh nu katempona dineuleuh ting ngahajurkeun semua bakcoy. Diterima. Diterima. Naon cenah? Diterima. Diterima. Can panen. Naon Aisyah? Ceuri teh ka mana karep? Can panen insyaallah upami tos ka alam panginten Aisyah kintal mah aya. Sugan kejadian gagal panen wing teh hampura. Kalau doan panhujanna gagal panen 3 hektar teu ka ala. Pangna teu ka ala tidak puguh teh dipelakan tadina. Jeung sawahna geda sawah batur. Paingan eta. Naon atuh sia teh diomongkeun 3 hektar. Coba budeg geuning sia eta teh. Sia budeg geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun. Pananggalan tanggapin lagi. Teu nyambung goblok. Bolot sia teh. Sia bolot. Budak neme di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian
tos hasil nembe bade dikawinkeun. Heuh teu nyambung, hayangna ngapuayang. Anjing. Teu nyambung, goblok. Tangtuna ge wayang golek. Si anjing. Lain nyaritakeun anak sia. Nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha anjing. Naon sia teh? Bu itu maneh teu sangka. Bapak maneh? Aduh, ya anjing. Bapak aing mah aya keneh, liper. Aduh anjing. Gun bae atuh tong diceungceuri kada geus nasib meureun. Anjing kalau beuki parah anjing. Tadi dibawa ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tuang Rama mulihna ka alam marjah teh sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Anjing, anjing. Tah kitu amin gitu. Wah, beuki parah anjing. Hariring lain nu kuring haleang lain nu urang. Hariring nu maka wening haleang nu maka wenang. Nu maka wenang. Muji syukur kayang widi. Muji syukur cenah Pak Haji. Wira di dunya ngumpara akhiri buci kurubu. Dicukupan sendiri. Nyangakeun paguru anan cuntilu iki. Pak Haji Sidi. Kusari rasa nu tunggalna kulalan Gusti bayaya Cibitung tunggalna kulalan Gusti Ari kasabangan Pak Haji Sidi. Jam kaya
samya pada Kinara Kang samya merpayaksa sikap pedang tarsip Gadapi ini dan rasa ya walau dia balat tam-tamat denawa Ye ge syukur geus kararumpu yap karep anu kedah dijalankeun dinten ieu naon Gusti naon kieu Raja Astina teh benu ku ayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang hampir satengahna lamun dicokot persen ti pihak Pandawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Tak kuhal sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tong boro urang anu teu pati wawu dalah para pini sepuhna oge kabeh menang bebenu syakur nu ngaliwat oge dicarekan kabarerang kan ngaliwat jelema nu teu tua teh dosa dipikageuleuh kageuleuh eta anehna teh ararang iya tak kitu yo nu matak urang cing apa kana adat sabab Duryodana mah tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh ku manehna mah jeung mupus keuyang di manehna mah asa pangbenerna we hirupna teh bener tah kitu ya jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta ku urang kudu ditangeuy kudu digeunahkeun hatena jeung ai digeunahkeun mah babari ku panduitna teh turunna teh cara hese tah ai anu jadi bibit penyakit di pihak itu teh si Abimanyu digendeng ku bapana jeung ku uwana apan dina gelar perang sinupit hurang di pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikencak katuhu sirah manuk teh nyaeta Arjuna jeung Bima tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu atuh puguh moal aya meunang temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tak ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit Senopati nyata pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan Bola Kidul ka sisi Gawir tadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea ajak jejelek malah jejelek ngaramek ayeuna waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus pae si Abimanyu di tengah korban tak urang teh sajabana teu bakal menang pujian teu bakal menang bonus aya HP bonusna uing nelpon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah bisa guys mahal mana HP jeung motor HP duanana ge mahal da teu kabeuli ku uing mah itu jadi duanana mahal da teu boga duit ka Indonesia ngalagu rame maksudna sia teu rame tong meuli uing naon paduli teuing bah di gunung aya kabut naon entong ribut saeutik we pantuna teh eta ka Surabaya meuli udud naon jauh teuing di dieu ge loba anjing lain sisinira da teu di Surabaya di loba wayana ieu tugas teh kudu dijalankeun siap saraya ya siap siap tah kitu ayo pada lumampah dina waktu ayeuna ayo ulah aya nu tinggalin urang ngajugjug tengah lapangan Tegal Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakedeung deui ya mios
Nanaon? Aduh, lieur euy. Nanaonan atuh baki kikituan. Pohon deui genang euy. Sieu pohon deui kaira. Tekawin. Alah ampun. lampah aman kau bisa gitu-gitu Panatik haram jaipongan teh panatik teh bari kaleuwihan singah mentetaguniannya walau dia balat tamtama satu juar pikeun nantang si Bima jeung si Arjuna ajak ka Budak Kidul kenging musibah sasara mugising aya panyingan
ngising aya panying pate si jana di Medan dacan ulem dacan sareng Pak Herman payus mun silih elingan pantes mun litulungan cancam marican tandanya silih ajenana dumasar kamanusaan dunungan dumasarakan manusaan kayu agung papar wete samian pel gotong rempel samia pang sekar mekaring galih andele si pandan harum si pandan harum banglus lampahipun rencana Kurawa daya kajaba lintang ti kudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat tuh iya Bima Arjuna anu diansam ditangtang cenah nebihan putrana Abimanyu ya tapi ngurangan korban ti pihak Kurawa itu kaayaan parantos papayun-payun antara Pandawa Kurawa tuh iya di tengah tegah Kurusetra leres ai ieu nu nyawangkeun ti palih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapalaputra dah ya kulang nah aya ku wararaas teuing cu wararaas kumaha ai sabtu dek kumaha jadina deuleu ieu ujang duka teh teuing ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda sumuhun sepuh kulan nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra leres karareueun teh mudah-mudahan cing jadi eunteng ka jalma nu bakal dararatang ucu leres dah sakur kajadian anu geus kaliwat jadi eunteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi eunteng pikahareupeunana jadi cermin wa kuha sakitu ujang kulan heuh kakang silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing da eta kulan mun tukang teuing bisi Cijengkang hareup teuing bisi Kagalei sumuhun siger tengah we hirup mah kitu cu ih atuh kan tenang sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade sumuhun bujeng hingga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seueuh teuing mah pan mata kamarkaan nya cu ih sagala ge ulah kalangkungan wa geus saling hareupan deuleu itu di tengah tegah Kurusetra sumuhun kantu nungu komando leres eta teh deuleu anu saling hareupan teh dulur jeung baraya ih da sanes nu liat wa teh geuning beh ditu nama Adam sahawa sumuhun sagetih urang teh ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu buktos kumaha wa bulan dina nalika para malaikat protes ka pangeran leres nganahakeun dina waktos Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi
sumuhun para malaikat nganahakeun naha makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih. Oh gitu teteh bukti geuning cu buktos delepat kula maha benar Allah dengan segala firman nu mata kulah dimang-mangan deui oge cu ulah cangcaya ulah ngeuwah masing emot geranya Ibu Nancy toba masing emot berang penting Pak Haji Deni Rukada kadek kajong jangan teuing salirana dunungan kedah di api nyaraka kedah dijaga anu jirim geranya Pak Haji Sidik na waruga aki umaran dacan kula supaya dugi kajaga dunungan supaya dugi kajaga empat singo empat kabatur kakuan nu teu jujur samemehnya kabatur pariksa badan sakujur pariksa badan sakujur ai Pak Haji Rahmat aya anak salah sok jadi tukena no mata kula gagapah geranya Pak Alit badanmu ayah hargaan Pak Haji Rahmat munurang tajam jejak Semar ya winang Semar ya winang Semar kuncung dan narulung Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra